Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada dijawab. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggopi untengen goning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para beraya si mana biaya utamina pisan kepada beraya ngagaduhan hancaya carita Jawa Rati Gua Maung karangan kilisa anu kiwari ku Mang Dedi bersih hanca bagian anu ke-22 sakumaha kantos di Bandungan anu kantos disunsi hanca bertingkan di bagian anu ke-21 pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di Kademangan Cibendi khususna Kajang Radi anu harita datang ka Kademangan teh alunya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan kusadean namung peupeujeuh timna kada hilap cenah poho panto lari kana kunci wilujeng. Bangsa alam pasosore di Kademangan Cibendi. Tonggeret reang di sarada patimbalan jeung baturna memang kitu ilaharna tonggeret mah lamun rek nyangharpan alam peuting dina mangsana sore tur halodo masok deras di sarada patari-tari. Sedangkeun di Kademangan breh aya dua tangtungan jalma keur ngarobrol. Horeng si mana horeng si Radi nu anyar datang ngobrol jeung Iming anu jaga panto. Sanggis ngobrol itu jeung ieu Radi buru-buru asup ka jero, bame plus kana rohangan dipake ngariung keketrokeula rada salse. Geus kitu sup, teu ngadaguan nu mapageun atawa nu ngamanggakeun. Barang gebus anu ngariung melong kabeh ka manehna. Atuh Radi teh rada gugu. Sabab Den Purwa oge neuteut ka manehna. Atuh, punten kasadayana, abdi ngaganggu. Cek. Si Radi
bari jeung moyongkod harita teh. Teradi. Teu tengah ganggu. Geradi pugu keur di dagoan si lain teh. Malang bisi cilaka jeung kumaha bejana. Den Purwa nanya ka si Radi. Aon dan. Mana dia hampir cilaka disamar ku malaka maut. Saena we aya kene milik teh abdi dipaparin tegar ku pangeran. Nu akhirna tiasa milari akal kanggo nyelamatkeun diri agan. Cek si Radi, bari jeung sila menikeun karena cempram. Terus Radi alateret ka Wardi jeung ka baturna. Kumaha dongeng nak maneh teh? Nah make papisah jeung babaturan. Ieu agan. Barabal atuh si Radi ngadongengkeun nasibna. Timimiti labuh kana rungkun manjah waktu keur dileuweung. Mudag-mudag Wirapati teh didongengkeun kabeh ge nepikeun kadangna harita. Komo pelabah obrolan jeung kala Surya mah. Ku si Radi didongengkeun nepikeun kal tekek bengekna atuh puguh we Mang Upas ge muni pias beungeutna. Sabab ngadenge beja yen anakna ragrag kawahangan dibeberik ku Wirapati. Astagfirullahaladzim. Channel asli dongeng Mang Dedi. Kumaha Mang teh Aden, gening pun anak teh ragrag kawahangan saha anu tiasa nulungan. Ceuk Mang Upas ngarengis panon melong keneh ka si Radi. Kuci keneh kakara cacap ngadongengkeun pangalamanana. Matak bingung lamun kitu mah. Tapi kela, udah waka percaya kana omongan si kana Surya. Bisi manehna ngabohong ka si Radi. Ayeuna mah kieu atuh. Isukan jang Wirosada geuranian pikeun maluruh nyisutirah katut nu malingna. Pokok utamana geura susul kawahangan nu aya di suku Gunung Kalayar. Muga-muga di dinya aya laratan anu hade. Sedangkan anu sajeuna kudu maluruh ka saburning eta wewengkon. Bisi Wirapati jeung kala Surya boga panyumputan anu matuh. Kudu ieu mah kudu dibenahkeun ku sarea. Si kala Surya boga panyumputan anu matuh lebah di nyajigana. Unu jeung Uja katut Radi isukan wayahna kudu ini teuing. Sababna maranehna anu geus apal kana rupa Wirapati jeung kala Surya engke bari ditambah ku para pemuda jeung murid-murid kula anu geus kabilang ilmuan. Tah kitu we, geus teu kudu lobating pikiran. Sedangkeun Wardi kapaksa kudu heula nepikeun ka tatuna sager. Ceuk Den Purwa nyen putusan. Sarerea satuju ari sabab memang kitu kuduna. Da ayeuna mah geus aya lacak nu pasti nurutkeun beja ti kala Surya nu dibawa ku si Radi. Ya bener kitu we pek jalankeun kudu ngarora. Ngan mun ceuk aya nanaon sanajan aki geus kolot oge tangtu moal cicingkeun deuk ngabantu utama pisan mah ka Jang Wirosada nu boga pancen berat kudu ngudag kawahangan. Kade sing aki-aki sabab di jero cai beda deui jeung di darat. Saur Aki Puranaga mepelingan ka Wirosada sangkan waspada tur iatna. Atuh nuhun sepuh. Abi ragrag pamikir tumayohongkeun jad pidoana we ti sadayana supados abi hasil maksud. Ceuk Wirosada ngomongna dari pisan. Nya sanggisna asak babadamian. Wardi dibeyeng ku anak buahna dibawa ke tempat reureuhna. Mang Upas Karlia balik heula ka imahna. Itu deui Aki Puranaga ngaleos tina eta riungan. Da badami geus lekasan. Ngan Wirosada jeung lancikna harita masih keneh ngariung. Pajarkeun teh rek badami anu leuwih asar. Wirosada, abdi Kang. Akang rek nanya sakali deui. Nah sanggup lamun kudu ngudag ka jero cai. Sing teteg nyaha teh. Sabab lain pagawean enteng-enteng ieu. Ceuk Den Purwa. Nalek ka adik beuteungna. Sabab melang bisi satengah hate. Abdi sanggam Kang. Moal asa-asa dina ngababerik musuh. Sok sanaos ka jero cai ge ngan abdi nyuhungkeun pidoana ti Akang. Supados hasil.
Cek Wirosada gede sumanget. Muni asa pang dipercayana ku Lancik alias Demang. Pangtuwe didoakeun teu dipenta. Sabab lamun Wirosada bisa hasil manggihan Nyi Sutirah tangtu bakal dikawinkeun sekalian. Di aku minantu ku Mang Upas. Terus terang we, akang mah doa pisan namun Wirosada ngahiji laki rabi jeung Nyi Sutimah. Jeung Nyi Sutirah maksud teh. Tapi nya kitu, kudu bajawa anu nya-nya heula. Pikeun ngalehkeun dua durjana dua jalma anu maling Nyi Sutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sare oge gede harapan. Tapi kumaha pamadegan hidup ayeuna? Nah, Nyi Sutirah teh hirup keneh atawa cilaka dina cai teh. Coba. Dokat tukang. Abdi mah kawantu nangtoskeun. Nah, Nyi Sutirah teh jumeneng keneh atanapi tos pupus. Nanging sah kenal segitu oge tetap ku abdi teh bade dipilarian maot atanapi hirup bade dihaturkeun ka Mang Upas nu janten ramana tah kitu Kang. Syukur ari kitu mah eta teh hiji tanda yen hate hidup teteger ngan kade sing waspada turiatna. Naon sababna? Sabab di wahangan teh loba bahayana kade sing inget kana amanat kasepuhan. Yen jalma-jalma nu jarahat biasa nama sok resep nyumput bunina teh dina sedong-sedong nu aya di sisi caiwangan. Jadi lamun seug hidup teh maka parangan anjog kana tempat-tempat nu kitu omat sing waspada turiatna ulah boga rasa aman. Bisi aya nu ngabongohan tah kitu amanat akang mah. Sing waspada atur nuhun Kang. Abdi nampi kana amanat Kakang. Nanging kumaha ari Cewati? Nah ngedinan atanat mah henteu ka abdi ceuk. Upami bade ngirim ka kandang milian Nyi Sutirah. Ceuk kumaha? Wirosada berjengaret ka Lancikna. Laras Nyai asa dieuringan sok asihan sumangat atuh adi urang teh. Nah kumaha pamadegan Nyai sing apik jeung tarapi. Ngarah tujuan bisa ka hontal. Den Purwage dulu nanya ka bojona nyatana Kancanawati. Nuti tadi ngahuhulang we jika nu susah jeung bingung melangkan jadi adikna. Mangsa alam di luar harita beki sore baik. Sorak tongeret beki rame baik mapaisan kayaan alam harita di kademangan Cibendi. Laras pisan Nyai. Asa diemutan akan teh sok pasihan semangat adi urang teh. Nah kumaha pamadegannya ising apik lan tarapi. Ngarah tujuan bisa ka hontal. Dongeng Mang Den Purwa milunanya ka bojona nyatana Kancanawati. Nuti tadi ngahulang baik jika anu susah jeung bingung malang kan jadi anak. Sakadapan Kancanawati teh ngahulang lila pok harita bade jeung dimimitian. Ngongkang. Puna diparanto dipercanten kanggo ngiring milarian Nyi Sutirah. Abdi mamuar kahalang-halang. Sabab memang tos janten kewajiban ari ka para pamuda mah. Pikeun ngabaktikeun tenaga kali emutan kanggo kapentingan bararea. Mangga aya wagelanana upami pun abdi diutus kanggo ngababeureuk si durjana. Nuhun kitu gerai. Saha teh atuh kuda anak kitu mah jang akang teh atuh. Berapa talingan tuang rai nya adi urang sangkan aya bakal sumanget dina diri mah. Den Purwa imut. Manah nak ngaraos reueus kagungan garwa usak kitu janglar manahna. Rosada abdi cok. Cuma marek ngahalang-halang atawa ngahalangan kana paniatan hidup anu sakitu hadena. Tangtu ngedindan di barengan ku doa. Mohon. Moga-moga sing hasil kelayan selamat amin. Ngan omat
Dina ngajarankeun ieu pancen ulah dibarengan ku ujub ria takabur, ulah dirjen gede hulu. Ayeuna ku ece atuh geus kasaksian yen arinditna para pemuda teh sasat di bekalan pangharepan anu kumang upas sing sahasan wasil menangkeun Nyi Sutira bakal dipulung minantu pan kitu. Tak ieu teh ngudag pamrih ngaranna. Sabab bebela bari jeung aya anu di daerah. Cek kasarana aya di anjing cai. Tajieun teh daek. Meureun we aya iming-imingna. Takuana kitu hidup mah ulah kitu. Sing nya we dia ngabela anu tunggara teh nya. Boro-boro rek diburuhan ku sarak kitu. Najan ka oge kudu tetep boga pikiran kalebadinya. Pikiran anu buleud. Pikir ngabelaan kamang upas nulungan kan Nyi Sutira. Jadi pagawean anu bade jalankeun ku hidup ayeuna. Amat ulah dia dadasaran ku hayang menang. Balasan. Ulah dijukeun kana buruhanna. Tak jalankeun barengan ku rasa tanggung jawab jeung kaikhlasan. Tak kitu amanah teh aja mah. Mugi-mugi sing aya guna jeung mangpaat keur bakal hidup. Salila nyangan Nyi Sutira. Atau non pisan cek katampi kateda pisan kunci sim abdi teh. Tangtos sadaya ka sauran ece teh nu neme bade didamel padoman kanggo abdi ceu. Mugi-mugi we sing janten obor kanggo nyaangan jalan kahirupan abdi ka payuna nu poek. Nanging abdi teh bade tumaros nanya naon. Kumaha pami abdi hasil menangkeun Nyi Sutira heuh kaparengan kudu ngajodo sareng anjeunna. Terus nah ecel bade nya tujuan atawa doa dan niat abdi ayeuna mah da sanes kudag-kudag buruhanana ceu. Nanging laras-laras saja ngajarankeun pancen. Dati tadi ditugaskeun ku karsana akang kanggo nulungan Nyi Sutira. Wirosada abdi ecel lamun nyata mah kitu bagja ecel teh bagja pisan. Boga hate kitu. Cenah eta lamun beunang ku hidup nu jahatna. Hidup mes terus terang ka ece teh ngarepkeun ka itu. Tapi lamun kamah beunang ku hidup ece dua pisan. Tangcuna tujuan lahir tu makaning batin prak jalankeun ade ece. Muga-muga sing aya dina kasalamatan atau naon ce. Wirosada teu panjang omong. Hatena ngemplong sabab lancikna bebas hate. Tinggal halangan kana paniatanana. Ayeuna mah ngan kariget rona we dina usaha. Sangkan hasil menangkeun Nyi Sutira. Tah, beres atuh ieu mah. Akang satuju pisan jeung atuh adi. Biar sasadiaan pariksa pakarang jeung alat-alat anu rek dibawa isuk. Ulah aya nu tinggaleun, sakitu perluna babadamian teh. Teu aya jeung sejen. Ceuk Den Purwa mungkas eta babadamian. Nya sanggis kitu mah Wirosada ngaleos nguruk ka pangkengna. Ari Kancanawati kali carogena angkat kahiji rohangan anu matu sok dianggo reureuh paduduaan bari jeung ngobrol suka bunga pisan. Para wargi beja ngeunaan leungit tak Nyi Sutira anak kena mang upas beuki narkabay. Sawawongkon si Bendi mah geus nyaraho kabeh. Komo da dibewarakeun ku salah saurang upas. Yen sing saha-saha anu bisa menangkeun Nyi Sutira baris dipulung minantu cenah. Dina mangsa alam pasosore di Cibendi kaayaan kacidah hegarna. Langit lenglang tayak tedeng aling-aling estuning matak waas jeung matak batah. Dina kayaan alam kitu para pambudak nu tadina mikahayang ka Nyi Sutira menet teu daraek cicing. Ejekere resling cingcat pada hayang indit milu neangan. Sugan jeung sugan we cenah. Kajodokeun ka Nyi Sutira ku jalan kitu. Mangsa alam sama mehna raketek kerup maghrib. Disebutna harium beungeut. Di imah wadi mah geus ngarariung para pangawademang. Anu keur ngobrol ngadongengkeun lalampahan wardi sapara kanca.
Harita teh Jang Uja, Unus jeung Radi ngariung jeung anu sejen. Nanggap lalakon Wardi. Malah Jang Iming oge jadi ngahudangkeun sumangatna. Beder boga niat hayang indit neangan anu gelis. Sabot keur kitu pok Iming harita. Kang Wardi, kumanya mun isukan kuring ngarek indit sabab hayang nyobaan gelut jeung si Wirapati geus getek leungeun yo. Sugane aya milik kajodokeun kanu gelis putrana Mang Upas. Da kuring ge lalagasan. Acan boga pamajikan. Ming, halanganan arek indit mah. Jumbai gera jajal. Nah kuat atau henteu ngalaksana ngelayanan si Wirapati. Tapi ayeuna mah sigana teh aduh rada berat. Lantaran kudu neangan si Kalasurya. Jeung deui atuh neangan di wahangan. Bisi beja nu dibawaku si Radi teu bener, bisi omongan si Kalasurya teu nyalahan. Aduh, kumaha maksud Kang Wardi teh? Kieu teh Ming. Apa Nyi Sutira teh ragrag kawahangan nu caina gede umpal-umpalan terus diudag ku Wirapati. Nu maksudna rek nulungan cenah. Tak kulantaran kitu pikeun maluruh Nyi Sutira teh ayeuna mah berat. Berat kumaha? Kahiji kudu yakin heula paeh jeung hirupna. Kaduana kudu neangan deui panyumputan si Wirapati. Kan kitu tak beratna teh. Tapi ari hayang meulu neangan mah nyajung we. Rek dicoba-coba we Kang. Hitung-hitung neangan luang jeung pangalaman Kang. Ya teu naon, cukurin oge hayu lah rek milu neangan mah. Tapi perkara Nyi Sutira ieu nya kudu dipikir deui. Ya, Ning. Bisi teh nyaraho mah eta teh kabogoh dewek deui. Anu geus lila dipikahayang. Channel asli dongeng Mang. Ngan pakuh keneh teh can pasti. Manehna kasieun bisi Nyi Sutira. Beunang ku batur merenang. Madenge kecap kitu pok Iming harita. Pakuh kumaha sia teh ontohod. Tara puguh sia mah aya ngomong teh. Na iraha maneh ngalamar ka anak Upas. Manehna kokoh can narima dewek geukeuf nikah hayang. Apang-napangna dewek dug hulupet ku nyawa teh naon jangan manehna euy. Tidak euy ku bela. Ngan can aya milik ju pasti yo, can aya kadar nu nyata. Kalau kadar di paling badog. Kitu mah bebas kene atuh sia. Saha we nu bisa menangkeun? Eta nu baris jadi jodona. Urang babarengan we neangan. Sanu nyaho milik dewek. Mutai kage bapana nanya ka dewek pan. Ngajarkeun deh cenah. Amang atuh cenah ka rompok mang cenah kitu. Cep cenah nyebutna ge. Tah kitu. Eta mah bener urang mah cepa Upas ka dewek nyebut cep. Kunaon sia ngajarehem kawas kuda beger. Gagabah teuing. Da ka dewek oge kungsi nanya Bapak Upas teh. Malah mah nawaran udu sagarupa. Kan dewek teu hayang, jadi teu narima. Keur pacenta kitu guru tak aya datang. Horeng siwana horeng berusada anu ngahajak rek menta keterangan lebih jelas. Ti Wardi khusus nama jeung si Radi. Nu kungsi patepung langsung jeung Nyi Sutira hadireun. Atuh puguh we anu keur ngobrol teh meuni simpe hingga angkat tincak. Teu aya nu wani nyuara. Punten Kang Wardi, abdi ngiring ngariung. Cek wirosada harita berijeun teup ka Wardi. Mangga sok atuh calikieuna bade aya pikesanaon baun rusuh. Cek Wardi hatena mariwas. Bisi aya nanaon ka dirina. Ari wirosada terus ge diuk lawan tumanina panon rutret ka anak buah Wardi. Pami teh ngaganggu mah Kang. Bade ngobrol Kang, margi sakumaha anu parantos di kaunina ku sadayana. Yen abdi teh di papancenan kedah milarian Nyi Sutira ku Juragan Demang. Nanging abdi teh kakirangan keneh bakal kahiji bakal kanyaho abdi teh terang kana kaayaan daerah di dieu. Atuh kaduana Kang bakal kabisa sarta can bisa naksir kana kakuatan musuh. Taku margi kitu. Abdi teh bade tataros ka Kang Wardi manawa sareng manawi teh kabotan. Cek wirosada dari nakaranan
hayang nyaho kana kaayaan musuh nu dua. Mangsa alam isu-isu harita teh para pemuda geus budal indik ngajugjug ka wewengkon gunung kalayar deuk neangan nyisu tirah anu leungit teh malah wirosada oge harita teh geus indit sarta samemehna amitan heula kalancikeun dina lumampahna teu bareng jeung Nurea tapi misahkeun maneh naon sababna sabab geus boga tujuan nu pasti rek ngajujug kawahangan katelah Cidaros. Ari anu segena loba anu teu percaya kana omongan si Radi teh. Teu pati yakin yen nyisu tirah gerak-gerak kawahangan. Lain teu percaya kana bejati si Radi. Tapi teu percaya kana omongan kala Surya nu ditepikeun ku si Radi. Jadi dina ngareanganna teh nguribek we sakuliah pasir nu aya di suku Gunung Kalayar. Da ceuk anggapanana nyisu tirah teh tangtu dibawa cenah ka panyumputan anu bararuni ku Wirapati katut kala Surya. Tunda kaayaan anak buahna Wardi ayeuna urang pusirkeun perhatian ka Wirosada anu tatalangangan sorangan neangan nyisu tirah. Mangsa alam samemeh wanci manceran Wirosada tepi ka sisi wahangan Cidaros anu ditujuna ku Wirosada ngerasa bunga sabab tempat anu dimaksud teh teu hese neangan da memang tepati jauh regmana eureun sisi wahangan cai ngaguru mata keueung ai panon mau kana beungeut cai nu umpam-umpalan mata paur prabah dinya kaperengan gawirna teh rada luhur kira-kira kilometeran. Sedangkan anu dipentasan ku Wardi
basa waktu kamari. Beh girangna gawirna ukur sameter leuwih. Jika nanti dia ngaleng-leong nangis sutirah, gitu ge lamun omongan si Kala Surya bener. Tapi aing temenang ngagak pikiran, kudu panteng kanu hiji heula. Mun geus puguh gagal kakara mikiran anu lian, aing tetep kudu neangan bisa bedurning cai wahangan. Tapi kumaha carana yeuh? Ceuk Wiro Sada ngeuwih ngomong sorangan. Geh diuk dina batu. Terus ngahulang mikiran pilampaheun. Panon mah tetep mureleng kana beungeut cai anu ngablayar jiga caah. Barang keur ngahulang kitu ngangkadenge aya nu ngagurobas ti gerang. Disusul ku sora anu ngagejebur kana cai. Jiga sora gajah nu rek guyang, atuh puguh we. Rosada teh meuni ngajenghok. Gancang cengkat bari taki-taki, berah bedog cicekal panon melong ka girang. Barang breh horeng si mana horeng aya jalema keur mandi dina cai wahangan bangun anu tenang pisan. Jango teh lening mangkalok jelema sareng nyaho eta teh wirapati teh kitu. Ceuk Wiro Sada ngagerentos jroning hate terus ngatayep maju ka girang hayang sidik kanu keur mandi. Timpangna bisa pisan niteu aya sora nu kadenge bubuhan asak latihan ti bapana baheula. Dina mangsa keur ngagarongkeun. Tekung selila geus tepi ka hiji tempat Wiro Sada teh. Breh nempo tumpukan pakaian ngalumuk deukeut rungkun ini. Teh jauh ti sisi wahangan. Wiro Sada melong kana eta pakaian terus ngaderet kanu keur mandi tetera eta jalma teh teu wawuh. Teh nyaho kana ngaran jeung pademukanana. Heran. Nasaha jiga nu sase pisan ka jalma mandi teh. Na urang dieu atawa nu ngaliwat kitu. Mun disebut nu ngaliwat asa mustahil sabab dia teh kaya jalan ngaliwatan. Mun disebut urang dieu nah di mana cicingna bu? Buah-buah si wirapati teh akitunya tangtu tempat nyebutna imah jauh ti dieu yeuh. Keun sia diintip ku aing mah. Ceuk geureunteuh ning hate Wiro Sada. Bari jen terus ngatayep kana rungkun haur anu aya deukeut manehna. Surusuk kanu bunyi memeh diu kara teret heula bisi aya orai atawa sayang kamarang. Sang geus yakin wanci nyapih mangsana kapan can ieu carita urang tunda heula. Insyaallah mudah-mudahan urang panjang uswa ungi enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang paju ieu carita bagian angka 23. Hatur nuhun kumangrupi perhatosanna ulijeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.